masjid tengah haluang we nu tas adan teh eling eling umat teu eling ini bere duit 1 juta maningkah sarena teh ngadangkak jiga bakakaknya kok giliran duit dibalik 5.000 nya ngeyeng komo gerak tas dipangmelikeun geulang mah alah kasalaki teh meuni totoelan arek cenah pengberang meuni gayak mere goyangna ge goyang gayung aing kongkorong dijual mah eueuh goyangna teh tinggal gayungna we wungkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibarasehan duka tarunuh duka nungtut sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda laukna karamba para bahayamna cecempek nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna teu tamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Bapak-bapak rada semangat. Katingalina teh lalaki maloyo. Eta teh salaki ibu teh kurang dibere pita. Loyo wae sing mineng dibere sumanget guys. Dari mana eti kena susu nih? Salaki teh atuh moal ngaji-ngaji ngagenyel we meureun. Sakali deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Daun salam, daun saga nu ngajawab salam ibu-ibu, bapak-bapak semoga menjadi ahli surga. Hoyong ka surga. Apal jalanan. Wios di bejaan. Sok barengan ameh ngareunaheun. Kamana mah jalan lain kitu. Kamana mah jalan ka Jogja. Ka dieu mah ibi ka palih wetan. Kamana mah cetitin cetitin coneng ceimas ceici ceacah di dia masa segala aya nu nyanghunya raya nu sila nu emok betu boga duit nu boga hutang sok semangat ngaos anu gaduh hutang mudah-mudahan lunas. Nu amin tarik nu bedasora ieu ciri nu ge tanaga. Sok ah wihan deui. Kamana mah jalan. Ka dieu mah ibi ka palih. Kamana mah Bu RT jalan ka surga. Ka dieu mah Allah abah kapanga. Naon sih itu mah kapanganaran cenah. Manya jalan ke surga kapanganaran. Kapangaji. Iya ibu ti bumi ka dieu bade naon? Ngaji, bade ngaos.
Ari ngaji amih menang pangaji, ngaos amih menang pangaos. Saha nu bade masihan pangaji, saha nu bade masihan pangaos, alias pangaos jeung pangaji teh harga. Berarti ibu bapak nu angkat ngaji ayeuna nu tos kenging penghargaan. Saha nu ngahargaan ka urang adalah Allah Subhanahu. Naon harga ti Allah keur ibu bapak urang Panciwangi nu init ngaji adalah jalan tol untuk masuk surga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala aidan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Al ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. La ilaha kaluarkeun sorana. Ibu teu kenging ningalikeun galau keur ngaji mah. Ya mah kieu eta nu ngalamun teh jigana nu keur loba hulang-hulang dah hutang. Sadayana bacakeun heula kalimah thayyibahna la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La nu paling dia soraan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La mawjuda illallah. La ma'buda illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. Yuk la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun uyo sajam 2 jam 3 jam dugikeun ka subuh. Anehnya orang Panciwangi mah resep abdi mah resep ditaros ngaos dugikeun ka subuh siap. Berarti ibu-ibu orang dia mah ahli ngawadul. Sok aya di dia pangaosan rutinan ca muludan tajaban marhabaan sholawatan mun wengi jumaah sok aya yasinan tahlilan mun aya nu maraot sok tarahlil aulah nu maraot atuh meureun ieu mah aliran sesat nu maraot tarahlil anu hirup arudud. Abdi mah da ieu teh asa keung panggung teh ageng-ageng teuing nya.
sakamari ceramah di daerah Pamanukan panggung tekyu gagah wadal abdi naroskeun kanu hajat bapak cek teh panggung teh meni wadal-wadal teuing datar aya mu balik edan ari walaran panitia teh cenah hapunten Bu Haji kamari teh tos aya hiburan pongdut sok aya di pongdut naon ari pongdut teh cenah lain ari pongdut teh jelema ompong genut Maleman kedua aya pengawasan masih tetap dengan hiburan abdi disapanggungkeun Ibu jeung Lesti anu istrina Rizky Bilar teh geuning wah keur Lesti mah Bu seueur pamuda nu silih kadek perebut parawan ngan teu teurak da teu keuna teu aman seueur nini-nini nu kasered ku nu jaroget seueur nu nyawer keur Lesti mah wur abdi mah ngahuleung nu merena naon turun tina panggung panitia meni langsung Lesti na dikawal ku polisi panitia langsung aduh masihan amplop meni kanal abdi teh da penasaran bapak teh sabaraha ngundang Lesti sugan teh murah 100 juta cuman 3 lagu abdi ceurik hareupeun panitia nah langsa Lesti mah 100 juta abdi macan pernah ku panitia dibere sakitu ka dieu oge abdi ku panitia yang 10 juta ge ditawar deui cek panitia sing rido cenah Bu Haji anggap we baraya abdi asa teu kaharti wawu henteu jeung panitia teh ari keur kieu ku dianggap baraya hampuranya panitia keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya tapi insyaallah abdi mah ikhlas ibu ka dieu ikhlas ridho dipaksa ku panitia aya nu maksa tapi ibu jeung bapak sarua jeung abdi ka teh maksa terus aya nu masihan leuteun sok atuh di dalahar geus erep oh berarti ibu-ibu di dieu mah ngaji teh nu penting daek ini dahar berarti saya bisa menyimpulkan ceramah di dieu mah teu kudu lami nu penting singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat wae ceeti kanu kitu wae Allahumma shalli wa sallim wa barik sok ibu ieu teh peringatan naon namina nah urang ditinggali oh tah aya geuning Masjid Baitul Inayah Batu jadi nan sebuah teu lesot-lesot Tabligh Akbar menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah bersama Hajah Aak Nurul Muhibah kaliwat tungtungna kuduna make SA seueur huis pada MH mangga murudul huis saya tidak bangga sebetulnya kalau di acara di belakang panggung ada foto seperti ini sabab tahun payun bapak panitia geus moal ngonang deui abdi mubah ieu sepanduk teh pasti isuk maku ibu dipulung jang moe pare teh jang moe jagong Allahumma sholli wa sallim wa barik hijrah Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi dipusti-pusti ku kadang wargi terutami ku urang desa Panciwangi bingah dina ati sanubari abdi sabab ningali jalmi seueur nu hadirna jumlahna leuwih ti hiji bantuan ibi aya aki-aki aya nini aya pemuda aya aya pameget aya istri bahkan aya para ulama sareng para kiai mugi-mugi sadaya jalmi nu angkat ti bumi sami tujuan bade tolabul ilmi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi ya robbal sobi geura tukang son nu ieu nging diaktifkeun pados teu mantul salonu palih dieu
doakeun heula ieu tukang salona mudah-mudahan sing ka surga. Amin. Ulah kagok jeung salon-salona ka surga. Isra Mi'raj Isra Mi'raj tuh. Hijrah Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tahunna ku urang sadayana. Bahkan dina wengi ayeuna nu hadirna ieu jalma jumlahna leuwih ti 2 aya ibu-ibu jeung bapak. Kompak aya para pamudi sareng para pemuda. Aya duda jeung ran. Aya rana. Duda. Nu mana? Aya para kiai sareng para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat aparat desa. Tujuan yakin ibu bapak sarua maksad bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuhna. Sok sanajan panitia kana meja menit aya cai aqua. Sadayana sing payu sumunggu Allah Ta'ala di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa, muga-muga di akhirat jara di ahli surga. Ya Rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang sholawat heula sabab nu diperingati dina ieu wengi adalah junjunan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ayeuna teh malam naon ieu teh Ibi? Malam Jumaah. Maca sholawat di malam Jumaah. Aduh, aya deui. Atos aya. Mangawe eta mah canak deui cai nenen mah. Kange anu jaket beureum. Amang teh mani alit jiga nu kirang nenen. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Asa ibu sakali mau sholawat ka Kanjeng Nabi ku Allah bakal dipasihan 10 rahmat. Tong waka amin dan can macana oge. Insya Allah. Komo ayeuna wengi Jumaah ibu samanina marrah. Lamun urang mau sholawat wengi Jumaah kaing 80 uihan maka gufiro dunubahu samanina amma bakal dihampura dosa 80 tahunan. Siap sholawat siap? Bade dicek heula sorakna nu beulah dieu heula sok sholatullah. Tarikan luar biasa sekalipun palikatuhu masih sedikit ibu-ibu tapi suaranya ajib punten 60. Sok ieu nu tengah sholatullah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah 75. Sok nu palih dieu tah bapak-bapana harirup henteu eta. Sok atuh lamun hirup mah nyoranya mun moal nyora maot sakali atuh. Ibu sok eceu belah dieu sholatullah. Ning kala ngagerem ieu mah. Sorajin. Salamullah. Dikarenakan palih kiri mah seseueurna bapak-bapak jadi sorana teh. Sok geura ayeuna mah jawab bae ku ucap di bade naros Bu. Repeh Pak. Cek adik matak mending barali kowe lah. Semarak suasana malain ku lalaki anger ku awe. Nu angkat ngaji ayeuna lolobana. Nu sok garaneng dina pangajian. Nu sok rariweuh ku pakean. Nu sok ulak-ilik kana tiung batur. Nu sok babari kabitaan ku seragam batur. Nusok nganyuk tara bebeja matak dina neraka ge lolobana
naudzubillah Kimi. Sok sarang ayeuna mah sadayana tanpa terkecualinya cerodiah ngiringan Mang Udin miluan. Salatullah ala toha rasulillah tullah salamullah ala yasin habibillah. Ari ngaji kudu jempek ulah bari ngaloprek. Awas tungtungna wungkul. Ari ngaji kudu bareng ulah bari ngaroo komo bari tibra bisi dirawu ku kelong hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun Bapak RT majar maneh goreng. Yes. RT jadi tersangka salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa. Aya nu kitu aya. Aya simet meuni galing ningal kutu di ceoneng. Ari beungeut meuni glowing ngan hanjakal huntuna. Aya di dieu jalmi nu huntuna koneng. Aduh, punten ibu upami jalmi huntuna koneng jorok henteu. Henteu eta teh ajaib. Pan huntu mah di mana ulang lain koneng. Huntu mah tulang di mana-mana kayak lain koneng. Jadi lamun aya jelema nu huntuna koneng berarti gugusina teh cikur. Carehamna lajang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut. Tina kalapa aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik itu bapak-bapak meuni teu eureun melong ningali mubalighah mirip Dewi. Sok salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ieu sadaya jamaah aminannya mugi ku Gusti ijabah sing sarering arang katejarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah semangat malam yang penuh berkah membaca sholawat agar syafaat semakin dekat. Salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu dipihormat pengatur acara abdi mah bade tetebakan we mudah-mudahan we keuna ieu teh Pak Ustad panginten nya. Beda da tampilanna. Jauh jeung tampilan RT. Pak Ustad mah tingali pecina ge gaya. Sarungna BHS. RT mah gajah duduk biasa. Muhun ibu matak si hoyong budak teh jadi ustad. Amin. Tingkah heula da budak nage can dipasantrenkeun tong ka amin. Matak ibu gaduh putra teh tikahkeun ka santri neng nu acan nikah, neng can nikah. Saya tak ieu teh ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut. Neng ke milih calon suami teh ka santrinya
ibu bangga lamun gaduh minantu santri ku santri mah moal hese da santri mah sok sagala bisa mitoha koret ge di rukiah ku santri beperieun budak ibu tadi pasantrenkeun atuh minantu maka santri cenah moal boga minantu santri mah bongan budug nah kitu aja da abdi ge tiasa kieu teh budug heula matak tong aneh ayeuna nama santrina budug ustadna ge bunga naik cek ka ustad nyebut budug astagfirullahaladzim atukeun bae cek budug-budug oge barorok cek saha budug barokah nah bisi aya nu keur ararateul cek budug tong di ka dokter tong ditamaan da barokah cenah aduh insyaallah ibu kebanggaan ke ibu jeung bapak nu gaduh putra di pasantren ayeuna satu saat akan menjadi penerus kiai Pak Ustad tos ngantunkeun alam dunia putra ibu nu janten penerusna ngan ayeuna mah da budak ibu na alit keneh Pak Ustad doakeun sing sehat panjang yuswana makana da urang teh butuh keneh ku ilmu para kiai ku ilmu na para ulama mata daripada ajengan Pak Ustad ngantunkeun ti payun wios Pak RT we heula doakeun mudah-mudahan Pak RT ditampi iman Islamna ieu teh meni balatak gelas kieu nya sing puguh ieu teh da cai teh na botol saha nu rek ditamaan teh nu geuring teh saha ieu teh air putih air yang amat sangat murah Allahumma shalli wa sallim wa barik alainya mudah-mudahan Pak Kiai sehat panjang yuswana tong sirik Pak RT nya mun Kiai nganggo sarung BHS da eta ge lain meuli pamere tinu maoteun gitu matak lamun dianggo ngaimaman berjamaah subuh teh sok ngejung jurigan ibu di Pangandaran mah aslina seueur Kiai jujur ada segitu tuh si Titin nya nyebut curi ka Kiai awas nu nyebut curi ka Kiai kudu cekelan sira ngaji atau dicekek bapae lain ari urang dia jadi kararieur bu ieu teh efek naon ceu efek tuh efek lapar can ruang sami abdi ge acen ari urang dia sok naon ibu nu diwapkeun teh mun lapar beas jagong sangu peda di dieu mah seueur jagong tapi makanan pokok mah lain beas ngan peda eta sangu nu di dahar ku ibu asalna tina piring ijem lain tina beas mahnya nyomotan remeh tina beas tina piring osok ibu taruang dina piring teu meunang dahar mana kursi tuang mahna karpet mahnya bujur nyengcelek na piring hari sangu dibalatakeun na kursi ngan makanan pokok teh beda-beda ibu sakalipun di dieu aya jagong dige tadi disuguhan jagong tapi bukan jadi makanan pokok da makanan pokok jagong mah lain urang Panciwangi urang Madura di Madura mah makanan pokokna naon jagong ari Japati manuk Japati mah di mana-mana ge migeuning ieu mah Japati jagong manya jagong haliber ijem cing atuh eti mikir ngajawab teh pikir heula bu beda-beda di Maluku geus beda deui makanan pokokna lain sangu lain jagong tapi sagu naon bu sok geralah ami ararapal di Madura mah makanan pokokna jagong di Maluku mah sagu ari urang mah naon jelema urang mah astagfirullah dia mah geuninganan kieu nya sangu teh ditariung berarti yang dihareupan ku abdi teh remeh wungkul kong korongo ari nu kitu naon sora ngan sorana sora abdi
Saya eling kamu balik jemput hayam. Paur ieu mah jemaah teh aredan. Kade abdi bisi kabawakeun. Nya jemaahna aredan abdi jadi kabawa GR kecak. Nah, mana esing abdi nyebut gelo. Ieu aing mah urang ngaji heula. Mapai jalan. Sok nyora ngajugjug. Lain kitu. Ngajugjug ka pangaosan. Teu karasa capena sabab make kendaraan. Nu dipamrih karidoan tidak anu mangaheman. Rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa. Eling. Wur bari teu ngalungkeun 1000 acan. Oh, dayakin ibu jeung bapak urang Panciwangi teh sadayana ge garaduh dosa. Bu, rek nu gede, rek nu leutik, kita hidup di alam dunia, insan yang bernyawa tidak lepas dengan dosa. Hoyong dihampura dosa ku Allah. Masya Allah, kebanggaan ibu jeung bapak nu hadir ngaji ayeuna geus calik di dieu, apalagi tadi sebelum kaki dilangkahkan, tangan diayunkan, ternyata Allah matos ngahampura kana dosa. Laintah kana ngaji mah moal mubah bari ayeuna euceuk sanajan capek, insyaallah lengkahna jadi ibad. Bantuan keupatna jadi ibad. Lempangna jadi ibadah, diukna ge jadi ibad. Nundutan cek saha di mana menang hadisna eta nunutan jadi ibadah. Boro-boro nunutan nu beuntak ge can karuhan. Mun ece ngarekeun nunutan jadi ibadah atuh ngareunah nu keur sare beuki tibra. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak lurah aya Pak Lurah? Pak RT aya? Pak RW aya? Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Moal seueur bubuka, moal seueur mubtada, tos capek abdina urang 5 menit deui we. Da wios da. Abdi mah mesing sakedap oge da. Balik mah bakal dibarokahan. Jadi dibayar we. Wabil khusus panitia penyelenggara acara pangaosan Muharraman. Saur tadi teh nu nyebatkeun cenah panitia na teh panandi. Nu mana panandi teh? Aya teu aya? Kek bisi teu aya abdi keung. Sabab eta nu tanggung jawab sepenuhna. Kek abdi balik jeung sasa salaman mun eueuh panandi. Tos nikah teu acan panandi teh. Sabariji istrina? Ari putrana? Pokona mah doakeun ieu panitia panandi telah mensukseskan ieu acara, doakeun sing tambih berkah. Amin. Barokah rumah tanggina. Amin. Tambih barokah sagala rupina. Mudah-mudahan tambih istrina. Setuju teu? Geuning di tengah aya nu amin. Kalepasan cenah. Di dieu mah aya amin kalepasan. Jamaah, ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah. Di bulan Muharram, di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa. Dengan keistimewaan bulan Muharram, dengan kemuliaan bulan Muharram, ibu jeung bapak tiasa ngadorong maksakeun angkat kana pangaji. Naon anu matak ngadorong ibu jeung bapak init ngaji maksakeun ayeuna ka dieu? Eueuh deui iwati kita punya kekuatan. Apa kekuatannya? Karena kita punya rasa mahabbah alias cinta. Bu, ibu, cinta ka saha? Cinta ka junjunan urang Nabi Muhammad alaihi wasallam. Jawab kuno palih dieu. Ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad? Kompak. Ece cinta ka Nabi Muhammad? Ari ibu cinta henteu ka Pak Lurah? Nu belah dia ibu cinta henteu ka Pak RT? Oh, musibah ke RT. Awewe
sakieu lobana eueun nu bogoheun ka RT. Sabab Pak RT mah sanes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba ibu ayeuna raraoskeun ku ibu jeung ku ece, semakin usia bertambah, semakin tambahna umur, cinta ka Nabi Muhammad ibu beki namahan beki ngurangan. Bagus. Rasa cinta pasti ada. Aduh. Rasa deh namanya jeung jurig TV mah langsung nyambung resep. Sok balikan deui. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak hingga kini. Teruskeun tetap suci. Tong asa-asa takkan hilang sampai datang tungtungna renung. Aduh, ningarena heunu ieu. Ayo peserta KDI nu teu asup nominasi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Takkan hilang abadi selamanya cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda jeung cinta ibu ka salaki, beda jeung cinta bapak ka pamajikan. Itu mah tidak ada yang abadi. Bu, bogoh keneh ayeuna ka salaki. Awadul. Maknya geus kolot kieu bogoh. Kang tong eleh ngajawab. Jujur. Ari akang bogoh keneh henteu ka pamajikan. Eta cocok eta jawaban teh. Sok lamun ibu ayeuna bogoh keneh ka salaki da moal papisah diuk teh. Kumaha we engal nikah ibu tas dirahpalan apalagi nuju melman pertama sok bu. Kemana-mana ibu selalu berdua. Ka era masih kene gede, boro-boro ibu pasti hayang hitut ke diplastikan. Hayang kiih ditahan. Ari ayeuna geus kolot kieu ngahajakeun. Empang ka hareupeun salaki teh perepet. Cek salakina teh tak kenal pot bitu. Salakina di dapur sarua keheul ka pamajikan, pusing ka pamajikan. Ku hitut jadi pelampiasan. Salakina di dapur, dut. Budakna pret. Kakupingan ku inungna brot. Bu, karena itu diantaranya kita seperti itu karena sudah tidak ada cinta. Kunaon cinta ibu ka salaki teu lami, kunaon cinta bapak ka pamajikan teu lila, dan cinta eta mah tong aneh sabab sokeuna kuseep lain setan. Nah, jeung esih cinta di dahar setan cenah. Mata kadena ieu anu garulis kieu neng. Gaduh calon di salaki teh ulah milih kasep. Dan nu kasep mah beki kolot teh lain beki kasep beki kasap. Boga salaki mah kudu anu gede kanyaah cenah. Naon aja. Penting-penting nyebut tu kitu. Gede kanyaah. Jeung naon gede ge nu kitu mah lolos mah teu bisa dipake. Butuh makanya kadon sarua akang oge nu didambakeun pamajikan ayeuna geus kolot ge mah lain ku geulis salimpi kanya. Ece gaduh salaki capek usaha hareupeun salaki teh sing daek ngadangukeun obrolan salaki. Naon isi neng ngadangkak. Amit itu jeung ngadangkak sih cuma. Unggal hareupeun salaki teh kieu we nya. Cek salakina teh itu aya bakakak hidung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, mentak awas dalam rumah tangga kehidupan di dunia. Hadis ini mengatakan ad-dunya ma'alul balwa. Dunia mah tempatna ujian, tempat capek, tempat dicoba. Boro-boro ayeuna ibu jeung bapak dalam rumah tangga tuh akang rek gidit ngaji ka dieu sing kuat ku iman. Da kana ngaji masuk papangi jeung ranjau kehidupan lain rana. Kana rana nih. Wah, geun bae Kang rana asal
reueuh ngaji. Di mana aya rana ngeunah? Untuk puguh mata jadi rana ge bau. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Da rana teh nu ngeunah teh nu kumaha heula. Sing bisa milih bapak teh. Da rana teh beda-beda merek, beda-beda tipe. Di abdi mah rana teh dilebelan, ceu. Aya rana nu merek KTP kolot tapi pulen. Aya deui nu Hitachi hitam tapi cihuy. Aya deui anu kijang panter kaki panjang pantat muter. Di dieu ge cigana loba rana ngan anu merekna Toshiba atau Sideung bau deui. Bu, makanan dalam peringatan Isra Mi'raj jadi. Tak kieu ari ceramah candahar teh sok balelo. Dalam rangka peringatan Muharram hijrah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi di kota Mekah ka kota Gusti urang. Kumaha tuh ieu mah sarerea ibu sadayana? Sarerea we ah. Gusti urang. Kangjeng Nabi Muhammad nana Arab Quraisy tarikan tungtung jawab Ramana Said Ibu Nasiti dibabar ke nadi wengi Senin tahun sabaraha ning tahun gajah ditanya sabaraha gajah tahun 570 Masehi sok disebut tahun sing sinkron peminaros tahun sabaraha gajah. Ibu wawuh teu sareng Kangjeng Nabi Muhammad sing kompak. Ibu kenal Kangjeng Nabi Muhammad? Pernah panggih henteu? Ibu kunaon geuning kuatna cinta ka Nabi Muhammad sekalipun ibu yakin mata ibu dan bapak belum pernah melihat bagaimana postur tubuhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga ibu dan bapak yakin sampai saat ini belum pernah mendengar bagaimana suara merdunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin sampai saat ini tangan ibu dan bapak belum pernah berjabat tangan beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita semakin cinta? Kenapa kita semakin rindu? Karena ada perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan Allah tidak mungkin dan akan tidak menciptakan dunia ini kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimeh dunia diciptakan ku Allah, terlebih dahulu Allah menciptakan dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu, lamun ibu cinta ka Nabi Muhammad salaki cemburu moal. Buktoskeun enjing ku aja. Ibu bari mepene budak menang 2 jam balas rindu ka Nabi Muhammad. Saur ibu teh ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Ku kitu-kituan ibu menang 2 jam kanyahoan ku salaki di amak moal. Moal. Tapi lamun ibu keur mepene budak, oh Muhyiddin. Ya Muhyiddin kanyahoan ku salaki langsung salaki nulak cangkeng bari molotot. Ari maneh rumah tangga teh jeung kuring jeung si Muhyiddin. Bu, ya Allah bahkan salaki bari ngusapan pinu kadeudeuh jeung kanyaah. Mamah alhamdulillah geuning tas Muharraman mamah teu eureun mau sholawat. Tanda mamah teh beki cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga mamah maboga bapak maboga mamah teh singka sapaatan bapakku barokah mamah mau sholawat atoheun. Ibu ge ulah eureun sok salaki rek sare teh usapan bari maca sholawat. Boro-boro. Komo malam Jumaah mada ngaulaan salaki teh ibadah eceuk. Bujurna teh keplukan bari maca sholawat. Mosok tara. Sarua abdi ge tara. Duh, bapak watir bapak teh geuning anak eta ya Allah, tongong hideung. Suku jebrat. Bu, caroga ibu osok ka kebon. Ka sawah. Aya di dieu sawah. Kebon.
Geuning ini teh sok jam genepnya. Ieu mah teh geus make duduk ku ibu tutuntuk koneng suku jebrak tongong hideung mangul naon? Mangul doran, mangul gagangna da paculna mah di tukang. Ah, nu dipangul mah naonna? Heeh. Ibu teh ningali salaki teh capek. Istri anu solihah melepas suami dengan manja 5 lengkah bade ayeuna ka kebon tos mangul doran pacul. Saur ibu teh Kang. Osok kitu. Saking ngaliuk aya naon nyai Titi DJ. Naon nyai Titi DJ, hati-hati di jalan. Salakina ngagorowok deui mesra. Insyaallah nyai Dedi Dores. Naon akang Dedi Dores dengan diiringi doa restu Dedi Dores. Ibu mikir salaki rek ini ka sawah rek ka kebon bari sawah nu batur buburuh. Ya Allah abdi teu tega ningali salaki bade ka sawah jeung ka kebon bari kebon nu batur bari sawah nu batur eta tujuan salaki abdi teh rek nengahan pakahan ka anak pamajikan. Ibu tuluy angkat ka kajaman, tuluy wudu, ngemparkeun sajadah salat duha 2 rakaat, rumah tangga bakal barokah. Diangkatkeun pandangan ibu, ya Allah, Allahumma in kana rizqi bis sama'i fanzilhu. Lamun salaki abdi nu keur di sawah rezekina di luhur keneh turunkeun ya Allah. Kapan gubrak teh kalapa nikah. Barokah pamajikanana salat duha. Wa in kana fil ardi fahrizu ya Allah. Lamun salaki abdi rezekina di jero taneuh keneh kaluarkeun ya Allah. Kapan kaluar belut? Da ieu mah salaki mika sawah, salaki ka kebon, lain salat duha. Pamajikanna teh kalah milu OTW. Ka imah ceoneng ngalabring. Tadi abdi mah kitu ngalperbo teh sok ngalabring ka imah cetitin. Arare mongok di imah cetitin teh saya berjanji. Aya nu kitu? Bang Emok aya? Istighfar ti ayeuna tobat. Haram. Moal barokah ibu. Yeuh, hayang barokah mah rumah tangga budak hayang soleh-solehah. Tarimakeun, ridokeun pamere ti salaki napaka sok sanajan saeut. Cek salaki teh mah hampura ayeuna mah bapak teh geuning usaha teh kieu. Eueuh hasilkeun da nyariat mah atuh si wayahna duit 5.000 sing mah sapoe. Pangabutuh beda hal mah loba tapi ibu berterima kasih ka salaki. Bapakkeun bae keur untung ge aya untungna alhamdulillah. Ayeuna keur kieu kumaha mah marek ditampi insyaallah cekap. Isukna deui salaki balik tas usaha mamah ieu ngan 25.000 wayahna satauneun sing mah. Bapak bakal mahi insyaallah kumaha mah rek dibalikeun kana kalender. Nek ece salaki masih nangadahar Agustus gampang ke ibu mah salaki datang ti sawah mama bapak haus sayang susu tinyuh Januari mama bapak yang ngarokok gerelengkeun Februari dunia mataun wa khairu mata'id dunia al-mar'atu sholihah. Dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang soleh, lain awewe runta panona alus asik tuluikeun ditempoti hareup bareto mulu sonteh. Nah ayo namanya Kang payudara pamajikan teh boro-boro alus neuh-neuh ditoel gitu oyang-oyang di bawah nangkara kalah juga ceplok nog nampuyang di bawah ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu kene abah hitung-hitung ngadahar baso urat ieu mah pamajikan reyon pamajikan butut loba kokoloteun disarekan cenah sing bener geratu ngurus-ngurus banget hirup teh lain teu bisa ngurus dibere duit na gejang meuli skincare henteu ku salaki betul bu bu syukuri yang ada tarimakeun nu aya ece rumah tangga turutan rumah tangga jungjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad mah tarawantun miwarang ka bojona Nabi Muhammad mah tarawantun miwarang ka istrina komo Siti Aisyah mah selalu dimanja ku Kangjeng Nabi Muhammad manggil nage ya Humairah wahai bunga mawarku wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan pernah cetitin disebutnya Humairah ece pernah ku salaki disebutnya Humairah ya Humairah wahai bunga jawer kotok disebutnya Humairah
Humairah meni matak muringkak bulu punuk. Emanya ya Humairah sukuna jebrag. Ayeuna mah kapan kitu gara Raul da panggilan teh ngan tingali ece panggilan teh kumaha saldo. Papih, mami, pada ka mana itu cenah? Jungsing dipegat jurignya. Mau putrana terus tunuheun. Bu. Bu. Ibu manggil ka caroge sok naon ayeuna? Aa. Abah. Bebe. Muni gulu bebe bae syukur romeun. Sok panggilan teh atuh disetelkeun. Pami papi, entong mama, mami. Pami papa, neme mama. Papa iya mama. Papi iya mi. Abi iya umi. Sok aya nama bunda iya panda gitu. Ya salakina nyebut bunda berarti salakina teh panda. Aduh, panggilan teh urang mah baheula we mesra teh lamun nuju enggal nikah. Sok tinggal ibu nuju enggal nikah mah da ya Allah. Ditutuyun, rada leueur, gedeblug labu. Pamajikan teh mani mah ambis. Keur bobogohan mah cenah ayu cenah neng naik kana motor cenah muntang cing talik bisi laglag. Lain kitu geus kolot kieu mah mawa pamajikan jiga moal karung waluh. Wah, pamajikan teh dibawa dibonceng teh menikah tarik tagrag. Muntang kana cangkengna ungap. Pindah kana tak-takna asam orang sel butut. Kana naon atuh kana behel. Gedebut ragrag. Lain ditulungan, salakit molotot bari bebeakan cek aing tadi si atong milu. Awas bapak bahasa-bahasa nu kitu ka pamajikan teh leungitkeun. Sing inget Nabi Muhammad tuh ngamanjana ka istri, tuh Nabi Muhammad ngahargaan anak ka awewe. Satu acan ngantunkeun alam dunia Nabi Muhammad ngawasiatkeun Anisa nitip awewe. Bapak mah teh dititipkeun. Berarti Nabi Muhammad banyak teh ka awewe mukul. Ka lalaki mah henteu. Komo lalaki nu sok pelotot ka pamajikan mah teu ngahargaan akang teh sukses usaha teh karena aya doa dari sang istri. Hidup awewe. Tepuk tangan untuk awewe. Ada. Asa dibela si eta. Atuh da ibu ge moal aya di alam dunia, bapak moal rahir ayeuna cicing di alam dunia, lamun teu kaluar tina rahim ibu teh awewe lalaki. Peringatan di negara urang oge sok aya ngaranna Hari Kartini. Awewe tara aya peringatan Hari Kartono. Aya deui Dharma wanita, teu aya Dharma pria. Aya deui hadisna al jannat aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Punten Pak, dalam Toret, Jabul, Injil, Al-Qur'an, ayeuna surga di atas kepala bapak. Hidup awewe? Nu gegeroh di imah? Kompak, nu ngisikan? Nu masak? Nu ngistrika? Nu ngasuh budak? Nu nyusuan budak? Budak cerik jadi aisna ku samping. Nya ku awewe. Ari akang gawe naon atuh di imah? Meuli sagala ku awewe. Udah saya eta mah udud we. Boga salaki teh ieu mah da udud wae teu udud ngusup. Teu ngusup gaple. Lah geus we nu kitu mah mending pararaek. Paeh kedulna ceu. Da lamun bapak peka mah baca dina kitab buku Dulijen anu kudu gegerok, nu kudu masak, nu kudu ngepel, itu teh lain pamajikan. Salah. Setuju. Tos enjing mah caricing tong digarawe. Tong nyangu, tong masak da eta teh kewajiban salah. Istri mah hiji turut kewajiban teh. Ka salaki cek salaki nyangu. Cek salaki masak. Bu, capek ente jadi awewe. Kang Nabi Muhammad ngamanja ka ibu-ibu, ngamanja ka kaum Hawa karena wanita oleh Allah diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala yang tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga, bukan dari tulang pundak yang tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Wanita tidak diciptakan dari tulang kaki yang tidak pantas untuk diinjak-injak. Nabi Muhammad berkata, wanita diciptakan dari tulang rusuk
termasuk yang dekat dengan hati. Itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaan. Yes. Tepuk tangan. Aduh, cicing watir segitu olohok. Pemajikan teh teu mikirnya Kang nya. Jika nu eueuh dosa, yes. Keprok, aduh, ari ece teh ti mana boga duit geuning eta tara usaha. Tapi ibu boga pakaian meuni hade, kongkorong panjang, gelang loba, koroncong. Di mana salaki nu usaha, salaki nu ngesangna, salaki nu kerja kerasna, tolong hormatilah suami. Yes. Jagalah suami. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau hianati. Marahnya suami, murkanya ilahi. Awas lada ngaji, mun salaki eker pusing, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Atuh da ieu mah ngasongkeun pingping teh lamun salaki keur loba. Ngaku ini bere duit 1 juta maningkah sarena teh ngadangkak juga bakakaknya kok. Giliran duit dibalik 5.000 nya ngeyeng. Komo gerajas dipangmelikeun gelang mah alah ka salaki teh meuni totoelan. Arek cenah pengberang. Meuni gaya mere goyangna ge goyang gayung. Ai kongkorong dijual mah eueuh goyangna teh tinggal gayungna we wungkul. Bu, awas, rumah tangga Nabi Muhammad tidak seperti itu. Tolong ibu, ker aya alhamdulillah, ker aya oge alhamdulillah. Kita tetap bersyukur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu mah boga kongkorong kakarek panjang seutik geus diamaikeun keluar baju. Ari akhlak mulia Kangjeng Nabi teh sadidal haya wa tawadu, rendah hati henteu sombong. Kakarek boga geulang sasiki gagara we. Padah loba batur. Aya nu kitu? Awas ece. Motor, awas para pemuda. Hargai nu boga ceuli ulah diganengkeun knalpot. Wang. Bari motor meunang nganyuk can lunas. Tong kabita ceuk keur manehana oge nyiksa eta teh. Bisi gas teh kalah nyiniran setoran. Angsuran. Dibawa mengkol di rem kiri dit cenah. Tong abul ku dunia di alam dunia mece, siapkan amal sebelum ajal datang. Persiapkan perbanyak amal sebelum datang ajal. Sing loba ibadah ulah ngalakukeun kalakuan haram jadah. Sing loba taat tong ngalakukeun maksiat. Yeuh, urang teh lain urang lemur panji wangi, urang teh urang lemur alam akhirat. Ibu bapak kabeh bakal marah. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Semuanya mati. Apa RT mati. Apa RW mati. Oce titin mati. Oce oneng mati. Oce odah mati. Pak Kiai mati. Wafat atuh ka Kiai mah. Kaki ayu mah wafat, ece kaki mah pupus, cuma kaki ayu mati. Bu, ibu, tong urang wungkul anu kudu cinta ka Nabi Muhammad tuh, didik pala putra ibu bapak tah, dek sok ngaos tara. Saur Kangjeng Nabi budak ibu hadisna atibu auladakum hubbillah. Budak didik sina cinta ka Gusti. Sok nu teh diucapkeun ku urang dibacakeun Gusti urang sarerea. Ku ibu bari ngayong-ngayong budak teh bacakeun. Amih budak teh cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah. Urang teh bari melongkeun budak teh. Da budak lagi can bisa ngobrol. Aya cepilan, kuping. Gusti urang. Budak tercerik wae ganti wujud mohon lil hawa. Budak masih kene beki tarik cerikna hubbi nabikum jang cu nyai hidup teh moal aya di alam dunia lamun taya Kangjeng Nabi tong nangis wae ku mamah bade dipepene ya Rabbi bil Mustafa baleu mako waghfir lana ya wasi'al tapi budak terepek wae kubil Quran. Sina bisa baca Al-Quran
ibu budak can bisa ngobrol insya Allah bakal kadang jelas ku cepilna so ibu teh Yasin so ibu bingung bacakeun Al-Quran bar bingung ngaji obat pusing ngaji boga hutang ngaji salaki leungit teangan ya salaki leungit ngaji mapai jalan Yasin wal Qur'anil Hakim kunaon mapai jalan maca Yasin salaki leungit bu kok areror kieu budak teh ibu ku Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim terepeh keneh tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir beki tarik wansam si wa du'a terepeh keneh teke banol-banol deui ya mah budak yang soleh yang cinta ka Allah yang cinta ka Nabi yang bisa baca Al-Qur'an ti orok teu dilatih dipalongkeun we dibetah-betah atuh budak teh tinggal kalongeun anak taa ieu indung stres anak sorangan disebut anak saha ari budak teh bijil teh tina liang eueuh apa tina liang bedug eueuh ieu mah kuoce anak taa ieu cilaja cilatu anak laja anak latu boro-boro anak naja anak nage tukang macul bapana teh teh geus diajar di bohongan kuoce bu supaya nu kitu aya bapana balik nyaba mawa oleh-oleh ngajingjing keresek alah teu budak moro-moro balas atoh bapana datang ayah puyang bawa ecek ayah pulang bawa keresek budak mah teh moro-moro nih atoh bapak pulang ayah puyang bawa kecek bapana teh meni nunjuk anak caa ieu meni pintul-pintul teuing budak mah bisa nema balas pinter anak sia ya bahasa eta mah lain jang ka anak eueuh tuh jang ka salaki eueuh lamun eueuh keur pasea jeung salaki sok ibu pasea pabaeud-baeud jam medut teu puguh judul parera omong tapi sok akur deui tah anandi abdi ge osok teh teh tadi ge mikir abdi teh sok sieun balik ti dieu teh pasea deui jeung salaki nyeri hate ceuk da awewe jadi awewe teh capek atuh digawe teh manipul teh berang peuting awewe mah berang nyamel ti peuting heeh berang nutu ti peuting tah geura geuning nu gaduh budak alit mah Gusti ibu nu kakarek ayeuna borojol mah komo orok bade boboti berat teh hese da kagum ku budak ceurik wae ea teu hade direrepeh ku salaki anger we ku asi air sut ibu real nyot real lol nyot geuning geus dibere eta mah budak teh rehe teu gogoakan ibu rek ti brabobo dan teu ieu da salakina kalah milu ngagoak deui anakna repeh bapana gogoakan tengah peuting orok jabrik ngagoak piraku diantep ku eueuh teh da moal ade nu kitu mah diantep teh beuki tarik ngagoakna era ngageunyeulkeun ka tetangga eueuh nu hideung ganeng bapak tong gogoakan boga suku sok sampeurkeun tah sebelah deui ngangurpek sebelah ewang jeung budak sok parasmanan tengah peuting eta teh ceuk urang mah meuni pabeulit ulu susu teh kutang naluhureun dada susun haneupeun bujal sebelah ku budak sebelah ku bapana tepi ka ulu susu teh offset bu araya ibu aya bu aya bas sok nanaon ge niatan ibad salaki ngagantel niatan iba malam Jumat mah komo ayeuna mah barokah geus urang ngajina urang sakieu we geura ibadah di imah kaulaan salaki balik ngaji apalagi malam kumaha ngaulaan salaki ibu pahalana luar biasa akur jeung ngabunuh Yahudi 80 rek manggih ce Yahudi 80 tuluy dibunuh moal manggih matak meuning keneh unggal malam Jumat mah paehan we salaki singalarti eueuh teh salaki babatukan di kamar kahaya ieu mah meuning geus eueuh soraan salaki balas dedehem aya naon ganeng bapak sia sampeurkeun rek naon bapak babatukan wae dedehem wae ka dieu malam Jumaah heeh malam Jumaah rek naon urang maehan Yahudi di mana Yahudina repeh eta dina jero calana
apa jam 8 geus menang 80 maehan Yahudi jam 11 nyaring deui aya naon bapak we kieu nyaring keul ka Yahudi urang patehan deui di jam 12 setar ece tapi kan ka jam 3 unggal jam maehan Yahudi dijumlahkeun teh menang 7.000 hari salat subuh kaberangan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot torojo teh entok cek entok teh raos yai bu awas harirup di alam dunia teh moal salilana tong sararombong kopena boga imah gedong tong adigung kopena boga imah jangkung tong kumuluhur kopena boga imah luhur rasul mah teu gaduh naon ge sadidal haya wa tawadu rendah hati henteu sombong ibu mau trek mawa geulang moal sok kumpulkeun ka dieu urang bikeun kaajengan aya nu keur nyen pasantren nu keur nyen masjid sok bikeun da kadinya ce maslahat manfaat ngocor tepikeun ka akhirat tong wa ka amin ijem amal heula amin ari kongkorong nepel keneh yo ce dah nyakal ibu sok engke mah maot di payun eta kongkorong nu dipake ku ibu geulang nu dipake ku ece emas nu dipake ku ibi milik saha lain milik nu hirup da tatangga ge harirup milik ahli waris teh saha salaki matak lamun ibu mau ti geulang teh ku salaki dipake mas kawin deui coba awewe na teh nu sok nyamper ka kebon ka ibi jadi hate matak abdi mah teu hayang tepikeun ka ayeuna salaki sok ayeuna ku abdi teh jumudan jemedun cenah meunang ngaji teh atuh dipake meuli geulang teu hayang yang naon ece mending pake truk nyeunan pasantren barudak santri beki seueur daripada dipake meuli geulang abdi mah embung bisi ka karek 3 poe geletuk abdi modar salaki nu atuh mangih geulang anyar tuluy kawin deui awewe nu dikawin teh balan urang nu dina grup WA wah sok ece hirup urang di alam dunia moal salilana sok urang kana jero kubur ibu lamun geus dikubur sorangan poek henteu tuh geuning apaleun ririwa ieu teh geus ngalaman dikubur meureun nyebut poek nu moekan dosa urang nu nyaangan amal awas dunia mah tidak akan kita bawa mati naon rek dibawa maut ku urang eueuh deui iwati amal urang dan nu maot naon ge urang lain soleh ari ibu amal ibu rek dikamanakeun geuning kalah mamawa nu soleh da soleh ge hayang babawaan engke ditanya ku malaikat ibu teu boga amal man rebuka kamu nanya man rebuka kamu bertanya-tanya sok persiapkan amal sebelum datang ajal cek kiai ge eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu horeng maot ngado borosok di poho datang na teu mere ngageretek taya sok ibu persiapkan naon nu bakal nganterkeun bagja urang di akhirat di alam barjah moal aya salat deui moal aya berjamaah deui moal aya ngaji deui di alam barjah tempat turuna rahmat ti Allah nu maha murah di antawisna ibu nu bakal jadi ganjaran pahala ka ibu jeung bapak ketika tos maut hiji sedekah jare 2 ilmu anu manfaat 3 doa anak anu soleh makana ibu diantarkeun ku anak mabagja anak nu nalkinan anak nu maca Al-Qur'an ngeriung kabeh budak bari nalkinan ka indung jeung bapana nu keur sakarat la ilaha illallah dituturkeun ku indung bapana nu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lepas nyawa bapakna lepas nyawa indungna bagja ninggalkeun dunia diantarkeun ku anak anu saro moal soleh lamun budak teu dididik ku awas ka madrasahkeun aya di dieu madrasah pasantren aya putra ibu nu di pasantren aya putra ibu nu ayeuna masih di SD juk teh yang sina balik aya mah geus peuting ayeuna teh di abdi mah jam 11 beurang ge geus baralik budak teh ieu sina ngarenong di sakola ku agama budak bakal soleh tidak dididik ku agama budak moal sol paingan cek Arnold Tindi the lesson indispensable for a human being without it the existence of man was impossible the lesson was essential for solving the most complicating problem kaharti henteu sarua abdi ge henteu ieu ge
oge sakitu-kituna Mang Nanding meunang ngapalkeun lumayan paranti pidato. Piduiteun. Bu, Ibu, sok hadenya ibu budak ku Al-Qur'an baca timbang ayun aming. Da ayeuna mah tos moal hese deui babari maca Al-Qur'an teh da ayeuna mah mitodena ge ikro, ababa, ayeuna mah kitu atata, bituti. Bituti ge ayeuna ikro, baheula mah urang ngaheja. Be jabar ba, sin jersey, ya jabar ya bapa sia. KPSku dal PSU ali PSU sin jabar sa he jabar ha kudu usaha masjid genan can kieu bageula mah tajuk Bu keur zaman urang mah nya ku talupuh teh geuninganan ngaji jabarinya hareupan damar cempor salat lain kumu kena bageula mah samping dibalitkeun ka dieu yeuh ditalikeun beres berjamaah beres salat lain ayeuna ditilepan nyarieun babangkongan tapi tajuk teh meuni pinuh kudu ngaji ayeuna mah masjid pagede-gede nu geus sian pasaeutik-saeutik betul masjid pamegah-megah nu geus sian pawegah-wegah ka sawah ka kebon mah suku dilengkakeun jauh mampu ari ka masjid suku dilengkakeun ngadak-ngadak lumpuh aya jurungkeun salaki teh sina berjamaah jam 1 penting jam 2 jam 3 teh gugahkeun sina daraek berjamaah tongku nafsu ngagugahkeun moal nyaring tongku suku mun arek ka salaki ngagugahkeun teh ku susu samperkeun ku akangku aja teh Pak nyot berjamaah Pak tong sarombong urang teh sing bisa ngaraksa 17 rakaat lain Agustus aja lohor 4 magrib 4 isya magrib 3 isya subuh 2 17 rakaat kan ayeuna mah sok loba jelema nu hoream tang horeamna salat naon ceu subuh jeung salat go tama salat salat mag jeung salat geus di masjid teh ngahaleuang we nu tas adan teh eling umat teu eling atuh da aneh ari ka kebon kaduga ka pasar ngabrik ari ka masjid ngan ukur mangkatkeun pandangan 2 cek Allah angkatkeun nu ket sajeng nu katu Allahu Akbar lohor asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2 masih keneh seueur jalmi anu teu kaduga betul yuk ari barokah lengkahkeun suku ka masjid salaki jurungkeun mung penghir da boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu oge anger akhirna sok dibawa ka makam euceu leur mawa iteu poek makel baterai hujan make maksakeun jurungkeun salaki sinadaekeun ka masjid sae salaki ibu lamun hujan di payung ka masjid teu sae tuna we di luar payungna mah manya salaki rek ieu we di jero masjid di papayung awas taya berang taya raja taya gimana ajal geus sumping teu meunang tempo anak malaikat tidak bisa dirangsang ku serang malaikat tidak bisa disogok ku mobil Alphard ketika ajal sudah datang idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun malaikat Israel tepat nyabut nyawa ke urang sadaya dina waktuna mudah-mudahan ku ayakeun ieu acara urang ibadah ka mantena sing janten ayeuna ibadah anu istiqomah maut husnul khotimah Allahumma sholli wa sallim wa barik eling dulur sok ibadah ulah berang penting ulah weleh bisina kaburu pae sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah horeng maut ngadok tarikan borosok di poho-poho datang na temere nyaho ngageretek daya tempo ngageretek daya tempo hanya
nakal ibu tos maut urangan ukur ngagoler dina jero taneuh luhureun taneuh handapeun taneuh gigireun taneuh da urang diciptakeun ku Allah asalna ge tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah engke mah eceun ge hirup keneh ari imah rek dikamanakeun geuning kalah kana taneuh engke hiji jeung rinyuh jeung jangkrik eceuk Allahumma sholli wa sallim wa barik sabadah hijrahna ayeuna Kangjeng Nabi diperingati ku sadayana urang Panjiwangi urang yuk hijrahkeun anu tina kedul sing jadi getol tina sombong sing jadi tawado tina bodoh sing jadi pinter tina kedul sing jadi daekan tina ayeuna ibu sombong sing jadi tawado koret sing jadi berehan semua kita akan ditinggalkan naon rek ayeuna ku urang dibawa hanya akidah nu bakal nguatkeun ka urang sadaya kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah ibu tong wakat sengkat tina ieu tempat pak kiai bade mingpin doa supados ayeuna ilmu urang manfaat da jurig mah gecarang katu geuning jiga norek baralik da kitu kapan jurig basok sieun ku doa teh matak tong aneh jurig mah upay bade nguping ajengan bade ngadoa sok carangkat bujurna teh baralik ti heula itu jadi lamun aya nu uih ti payun acan ngadoa eta teh ngaranna mingat nu kitu teh Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atur nuhun doakeun sadayana pengorbanan panitia nu didukung ku sadayana kadang warga ieu acara sukses alhamdulillah mudah-mudahan pengorbanan urang pengorbanan panitia sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala buah kaliki mesana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan aminan buah kaliki mesana di parapatan mun panandi ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan aminan atuh sing tarik da abdi teh perlu dukungan sok ngejawab buah kaliki mesana di parapatan mun panandi ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan aduh tak kitu hapunten panandi eta mah abdi masalesna naon ngemutan sabab abdi lamun balik di pengajian ti Garut dina mobil teh sok pinuh ku sayuran eta mah nu biasa panandi eta mah nu biasa cenah di dieu panandi teu biasa nya biasakeun ti ayeuna jurig beuki loba nu carengkat teh Allah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya nabi semangat ibu moal aya kang urang sadaya lamun taya Kangjeng Nabi Rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat la alaika asraqal badru semangat fa'tafat minhul buduru mislahu husni mara'aina qatuya waj'al sunuri Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam terakhir sawi handai ini Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah
wa sholli wa sallim wa barik alaihi sakitun kapihatur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sewa nuhun ka pangarsa Ibu Hajah Aah Nurul Muhibah anu parantos maparinan tausiah agama ka urang sadayana, mudah-mudahan cingka petik hasilna kalabuhana. Atur nuhun ka sadayana nya ieu urang bungkas acara kuaosan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.